Waktu beki nyedek ka peuting, sedengkeun kuring jeung si Cahya masih keneh aya di salah sahiji pos ronda nu aya di sisi jalan. Kuring aya di dinya teh ngahajang ngiuhan, anu jadi lantaran basa balik ulin jeung si Cahya di perjalanan kapegat hujan. Tinimbang kahujanan, mending balik ke peutingan. Nya kuring ngiuhan ngadaguan hujan raat. Geus aya kana 2 jamna kuring duaan aya di eta pos teh. Disebut ku kuring pos ronda sabab eta bangunan teh siga pos. Ari eta tempat nu sabenerna mah kuring oge teu apal. Ngan sigana wae eta pos teh geus tara dipake. Sabab katinggalina siga tara aya anu ngadon caricing di eta pos. Jeung bangunana oge siga anu geus dilapisan tara diurus. Sajabana ti kitu teh katinggalina geus dengdek siga anu rek runtuh. Muaraat gitu hujan teh. Mending geus kesel jeung hayang geura balik kuring mah. Geus tunduh hayang ngaliwat. Nya sarua, kuring oge geus tunduh hayang si duru. Orang paksakeun atuh hujanan, da geus deugeut ieu. Kedaguan lah, genep jam deui. Ari maksakeun hujanan sok jangar euy. Ayo ke jadi gering. Ayeuna jam 11:30. Genep jam deui mah atuh. Balik jam genep di dieu. Geus we atuh urang sare heula di dieu nya. Ari ayana eta pos teh anggang ti lembur. Jauh ti imah warga, jadi tempatna rada anggang. Kusabab kaayaan di kampung, di sisi jeung tukangeuna anu rajik teh tatangkalan, tempatna rada poek deui. Satapa-tapa kacaangan ku lampu listrik 5 watt. Si Cahya mah sigana nyaan geus tuluhna teh. Ka eta we manehna sare diuk bari nyarande kana tihang pos. Cacakan sare di tempat kitu kadenge si Cahya kerek bangun anu sare tibra. Kuring mah kalah kacungelik we. Nya oge tunduh kuring mah teu bisa ngadon sare siga si Cahya. Keur kuring cungelik sorangan, bari ngahulang ngalamun ngawawaas eta tempat. Ujug-ujug kadenge aya sora anjing babaung. Balu karena ti kitu teh kaayaan di eta tempat jadi kerasa ku kuring bet asa karareueung. Kaayaan beuki tambah keueung. Sabab ti hareupeun kuring aya anu ngolebat. Anu ngolebat ngalayang siga kana tangkal kai anu aya di hareupeun kuring.
sanajan ngan ukur reyem-reyem katempona. Tapi jelas bieu aya anu ngolebat hideung. Kuring diuk ngadeukeutan ka si Cahya anu kerek beuki narikan. Can oge reureuh kareuwas. Kadenge ku kuring di satukangeun pos sora aya jalma anu patorong-torong semunu keur pasea. Tapi basa kuring ningali ka tukangeun pos geuning taya sasaha. Mimiti bulu punduh kuring cing puriding. Sora naon atuh bieu teh? Da atra kadenge siga jalma anu keur patorong-torong silih carekan. Kusabab kuring ngarasa keung, nya langsung we kuring ngahudangkeun si Cahya anu keur sare. Rada hese kuring ngahudangkeun age. Da eta meureun manehna teh geus tunduh pisan. Ya, Cahya, udang ya, udang. Aya nu aneh ya. Hujan geus raat. Ayo tuh orang balik kah? Lain raat hujan. Hujan mah tuh masih ngerecek keneh. Ari geus aya naon atuh? Meni reuwas. Aya nu aneh bieu di dieu. Basa maneh sare. Kadenge ku kuring di satukangeun pos. Si kaya jalma anu keur parasea. Dedengean meureun. Tuh, geuning kuring teu ngadengenan naon. Nya tadi basa maneh keur sare. Tong nyingsina nah. Bener eta teh. Ya, cek orang oge. Mending maksakeun balik ke hujanan we lah. Keur kuring kuntren cacarita. Katingali ti anggang siga aya sababaraha urang jalma. Anu lalumpatan cing beretek. Eta nu lalumpatan teh ngaliwat pisan ka hareupeun kuring duaan. Anu keur lalumpatan teh eta marake baju. Katingali siga balu ligir sarta awakna jarangkung gede. Tapi na eta makhluk teh teu malire ka kuring duaan anu keur aya di pos. Tinggali kitu kuring ngan ukur singra reret jeung si Cahya. Ya kuring ngarasa aneh. Nah saha atuh eta nu ngaliwat bade lulumpatan teh? Jeung deui eta teh jalma atawa lain. Si Cahya katinggalina siga anu ngadegdeg. Soalna manehna mah kawilang jalma anu borangan. Dengan si Cahya pageuh nyekel ka kuring. Keur kitu kadenge deui siga aya anu ragrag ninggang kana tiung pos. Tapi sakitu kadenge siga aya anu ragrag bari sorana ngagubrak tarik kadengena. Tapi tayana naon anu ragrag. Hal ieu nambahan keanehan keur kuring duaan. Sanggeus kitu katingali deui ku kuring duaan makhluk anu tadi lalumpatan bari buligir teh baralik deui lumpatna. Lan anu jadi aneh eta makhluk teh ayeuna mah bari siga ngagotong salah saurang jalma. Jalma anu digotongna oge sarua buligir teu make baju. Malah eta jalma anu keur digotong bari direjengan teh siga anu teu terjel hayang leupas tina panggotongan. Sarta kadengena ku kuring manehna siga anu menta tulung. Eta jalma anu keur digotong teh katinggalina panonna melong ka kuring siga anu menta tulung ka kuring duaan. Kuring duaan ngan ukur bisa ngabandungan kana eta kajadian. Sabab nu menta tulung ka kuring lain tulunganeun.
Puguh oge makhluk anu ngarejengan eta jalma sakitu jarangkung badagna sarta ayeuna mah katingali beungeutna eta makhluk teh kacida pikasieun. Sajabah awakna anu jarangkung badag sarta tembong pinuku bulu panona oge parolotot. Nu namahan kaheran keur kuring ongko we eta makhluk teh awakna baradag sukuna oge rarubak tapi taya kadenge surat cilencang anu kadenge ngucuprak sarta taya tapak sukuna dina eta taneuh nu dipake ngaliwat. Dipa pantes mah meninggali awak anu sakitu jarangkung badagna teh moal teu tapak sukuna oge lalegok. Makhlukna nahaun atuh eta teh nya? Nyata kuring oge teu apal. Boa siluman euy. Hayu urang maksakeun balik we lah. Bisi aya deui nu leuwih aneh. Nya atuh, hayu urang maksakeun balik we lah. Kakarek oge kuring narangtung jeung si Cahya. Puguh-puguh eta pos teh ngadak-ngadak karasa inggeun siga aya lini. Nu leuwih kaget deui keur kuring duaan. Sanggeus kitu katinggali di juru pos siga aya anu keur ngagoler bari katinggali awakna baloboran ku getih. Malah katinggali di palbah beheungna Gurawa siga tapang mencit. Ningali kitu kontan kuring duaan luncat tina eta pos bari ngagorowok. Komo si Cahya mah awakna beuki ngaleper we ningali kitu mah. Awak anu ngagoler bari jeung siga anu maot tapak mergasa. Katinggali awakna siga usik. Manehna siga anu terus hudang. Terus manehna nangtung sarta katinggali sirahna anu ampir sapateh haplek-haplekan. Eta mai teh hudang sarta nying hareup ke kuring duaan. Awakna baloboran ku getih. Sorana oge kadenge haros-hos. Ningali kitu mah kontan kuring dua ancing baretek lumpat ninggalkeun eta patempatan. Kuring geus teu malire deui kana hujan anu can raat-raat. Kuring geus teu malire kana awak anu jadi jibruk ka baseuhan caai hujan. Singkat carita kuring jeung si Cahya nepi ka imah. Si Cahya oge harita mah teu langsung balik ka imahna. Manehna ngadon milu sare di imah kuring. Sababaraha poe sanggeus kuring ngalaman kajadian aneh di palebahan pos ronda eta. Kuring menang katerangan yen dina pos eta teh aya jurig. Nya cek beja mah sababaraha taun anu kaliwat aya anu ngadon miceun mayit jelema di eta pos. Nya nepi ka ayeuna eta pos teh tara dipake diantepkeun bari teu kaurus.